Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih can kompak aya keneh nu ngurus budak. Aya keneh nu keur ngobrol didoakeun urang bunder mudah-mudahan sing dibarokahkeun rezekina ku Allah. Keun bae teu ngajawab salam oge rek didoakeun sing diangkeun umatna Rasulullah. Enggal haji atanapi umroh laluna sutangna ongkoh eta rada tarik ngajawab salamna sing kompak atuh insya cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan pang tarik na ngawalar angkat haji pampayuna teu cukup ku amin da kudu daftar ongkoh. Ngeunah-ngeunah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم عليه. Al-Mukarramun, para alim ulama desa Bunder anu kusim kuring dipikir hormat, para haji, para kiai, pimpinan pesantren, TKA, TPA, diniyah, imam-imam musola, imam masjid, jalmi-jalmi anu ngarus agama Allah sabunder. Saya dan hormatin sim kuring. Pangarsa Bapak Kuwu kalih rengengan perangkat desa, pilih ayah Bapak Ketua BPD LPM kalih anggota. Sami sadayana hormatin sim kuring. Jamaah kum wali wiji-wiji perasaan hadiri dia haji nu kakarek balik haji Wawan ti Cihideung. Subhanallah ka aya Kang Haji Soleman sim kuring ngabantun Haji Agus Haji Awo ngabaturan kuring ge karek turun ieu teh tina pesawat jadi ayeuna teh mau balegna ceu enjum teh lain ti Cibingbing ti Mekah. Sadayana hormatan sim kuring mobil khusus Kang Tarda mewah Cenjung Sabono Royot sadayana hormatan sim kuring. Aya dua doa nu kasangakeun wengi ieu kangge urang bunder. Hiji sim kuring kasepuhan ngadoakeun mugi-mugi bunder tambih barokah. Anu kadua urang sami-sami ngadeudel doa kangge putrana Kang Tarda mewah Cenjung jenenganana M Rashid doakeun kita murang kalih ba'da di khitan sing janten murang kalih anu soleh tiasa ngabaktos ke agama nusa bangsa sareng negarana amin. Manfaat di dunia beh dituna manfaat bainaun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bingah amarwata suta bingah kagiri-giri duka sabaraha wangsulan sim kuring ka bunder tapi jujur bunder memang ngangenin. Alhamdulillah matak nasim kuring maksakeun ieu jujur kuring karek di udara infus tadi magrib teh kuring masih infus keneh tapi ingat kena janji ka Cenjum sareng Kang Tarda ingat kangen ka urang bunder mata kuring maksakeun ayeuna dongkap ka dieu. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baru minggu abdi lungsur di Mekah
turun di Kertajati langsung nusanes mah ka KIC sareng Haji Wawan Wah Haji Sulaiman teras ka ditu ka embarkasi nyarak jam-jam 05 liter teras uih ka KIC di KIC teras arwih ka rompokna simkuring turun di pesawat langsung ke bandara ka Indramayu embarkasi di embarkasi kuring langsung ngaos ka daerah Brebes. Jadi wengi tadi simkuring di Sumurwiru ayeuna ka Bunder. Alhamdulillah digana rada kacapean patak tadi teh dibere tenaga diimpus heula. Masya geus nu penting mah jejeg kuring nyari tanah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah cek riwayat cenah ge lamun jalma balik ti Mekah malaikat masih narapel keneh doana diijabah keneh mata kuring ngadoakeun nupang alusna jang urang Bunder mah amin gitu. Wabil khusus nu hadir amin. Nu teu hadir mah wayahna ku aing teu kadoakeun. Jamaah rahimakumullah henteu lah nu teu hadir oge sami-sami urang Bunder urang doakeun mugi-mugi Bunder leres-leres dipinuhan ku barokahna Allah arah li ibadah saroleh soleha rizkina berkah insyaallah bisa berangkat ke Mekah ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah lamun disim kuring mengemutan aya teh patula patali tentang khitan jeung haji aya di mana Kang Edo Cek Enjum pasti berharap termasuk ibu bapak berharap putrana soleh solehah leres teu mata kikianan ge Cek Enjum teh budak teh hayang didaroakeun Kang Tarda teh apakah aya kaitanna jeung haji aya dalam proses apa dalam proses sa'i naon cenah sa'i lamun jalma umroh maka kudu tawaf 7 putaran sa'i 7 wangsulan Safa Marwah. Pertanyaan, naon ari sa'i? Dina buku sa'i adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Balik deui, nu teu milu ngomong nyeri huntus ya balik deui sok. Lari-lari kecil antara Safa dan pertanyaan kuring. Saha nu lari kecilna? Dina sejarah Siti Hajar. Saha cenah? Pandongengna teh kieu. Kawitan Nabi Ibrahim teh nikah dengan seorang perempuan cantik bernama Saroh. Cek urang Bunder Sarah. Siti rek Siti Sarah rek Siti Saroh terserah. Ngan lamun dina bahasa Arab mah ra ieu aya ge ro. Alif lam ra ta alif lam ro. Tah jadi Siti Sarah ta Siti Saroh. Nya manggawe emutan eta mah. Geus puguh-puguh bulan Rajab di urang eta. Isra Mi'raj gitu. Pan Isra Mi'raj dawuh ra ieu. Nawitan Nabi Ibrahim nikah sareng seorang perempuan cantik bernama Siti Sarah. Ai pek teh cece puluhan tahun nikah teu deuk dipasihan turunan. Kabeneran Siti Sarah na teh bager. Atuh Kang Ibrahim cenah. Pilih tina rahim abdi mah teu deuk we masihan turunan, mangga bilih bade nikah deui mah. Eta damal ayah atuh di Bunder pamajikan ditah kawin ka salaki. Paling bedog sia jeung aing meureun. Leres teh? Eta Siti Sarah bakat ningkoh hoyong galuh turunan di orang. Saur Nabi Ibrahim, mangga atuh mah kedah ka saha? Ieu we ka pembantu urang. Namina teh Siti Hajar. Jang mancing mudah-mudahan we cenah lamun si akang cenah nikah sareng Hajar mah si mamah ge bisa milu hamil gapruk dikawin. Mun make lagu dangdut mah kira-kira kieu. Cek Siti Sarah teh 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Bager Nabi Ibrahim nanti ngomong jangan bersedih. Kira-kira gitu bro. Waji setelah itu bagaimana? Aipek teh benar ditikah Siti Hajar teh hamil Siti Hajar. Ternyata kapancing Siti Saroh ge ngiring dua-duana hamil. Tina rahim Siti Hajar borosot kagungan Ismail alaihi salam, tina rahim Siti Saroh borosot kagungan Ishak alaihi salam. Hebat deui dua-duana diangkat ku Allah janten nabi.
balik deh, dua-duana diangkat ku Allah janten loba anak nabi tapi itu dijadikan nabi ku Allah. Halo, hai jawabnya halo deh, aing mah teu gaul pisan bunder. Halo, halo, tak eta gaul ngaranna. Halo deh, emang aing keur telepon. Pak Haji, dengan metode apa itu Ismail sareng Ishak janten murang kali hal nu soleh? Doa orang. Sing tarik atuh, doa orang. Panku Allah diabadikeun doa Nabi Ibrahim kanggo Ismail sareng Ishak teh. Tah kuring majeng Haji Wawan ngadaroa di hijir Ismail. Ari hijir Ismail teh bangunan setengah lingkaran gigireun Ka'bah. Bari naplok ieu hadapeun naon awan hadapeun lampu, aya lampu tilu di dinya kieu be ngadoakeun ya Allah. Mudah-mudahan budak teh sing saleh salehah, sing aya rezekina, sing jadi budak anu takwa. Kitu. Apakah doa Nabi Ibrahim seperti itu? Kitu. Jadi sim kuring rek amanat ka Kang Edo jeung Ceu Enjum anu kata pertamanya. Lamun M Rashid hayang jadi budak anu soleh, ulah poho kade doa orang tua. Tuturkeun doana sapertos Nabi Ibrahim alaihis sallu ala Nabi Muhammad. Kumaha cenah haji doana? Tingali ayat-ayatna dina Quran diabadikeun ku Allah. Saur Nabi Ibrahim teh king doana. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mun make bahasa bunder. Engke ibu lamun teu apal bahasa Arabna, bahasa bunder bae. Deal? Ngadoana geus ulah ku bahasa Arab, ku bahasa bunder. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikeun barudak abdi teh turunan abdi teh sing janten urang kalih anu saroleh. Amin gitu. Tapi aya kalimat berikutna. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikeun kuring jadi jalma nu keur sangadekeun salat kata doa Nabi Ibrahim. Tapi teu sombong Nabi Ibrahim, teu egois. Saur Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, termasuk turunan kuring sing jadi ahli sholat. Jadi anggar kata kuncina hayang barokah, hayang soleh solehah budak urang, maka ulah ninggalkeun sholat. Balik deui, teu kenging ngantunkeun tarikus sholat. Muskil ada. Tapi bahaya. Bu. Terus itu terus. Sok bisi erek wih. Sok isi rek kabehan ke kajeun aing mah. Balik deui kahiji doa orang osok ngadoa osok kanggo budakna osok ngandu urang teh kadang-kadang paduk kieu hungkul. Ya Allah, mudah-mudahan budak teh sing saroleh solehah geus anjog ka dinya leres teu. Engke mah emohan, ya Allah jantenkeun diri sim kuring janten jalmi nu keur sangadekeun salat. Wa min dzurriyyati, termasuk turunan kuring sing jaradi ahli. Kata kuncina anggar Bu, jaga salat kita. Urang mah sujud kana sajadah tapi doa tembus ke langit insya. Ngan salatna ulah sok diengke. Aya nu sok ngengke kana salat aya. Duh engke heula duh capek aya. Allahu akbar, Allahu akbar. Diingatkeun ku salaki, "Mama, eta adan." Ibu ngajawab, "Aing ge nyaho adan." Aya nu kitu aya. Ai dasar urang bunder. Wayah salat main keneh main gitar di hareup bari nyanyi. Wanci burit surya rek pamit. Waduh cek aing teh wayah magrib lain mah salat. Nyaho aing ge murid ngan geus murid wayah magrib eureun main gitarna salat heuh. Ulah ditu ulah dia mah lain laguna teh gonjreng laguna teh kieu. Oh mungkinkah diri ini
dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Keprokelah tibun ikut cicing bae. Teruskan itu teruskan. Ingin nyaho teruskan laguna sih teh. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku juga untuk mencintaimu. Oh atuh aing teh jangan gaul. Teu meunang nyanyi ari wayah salat mah eureun. Kuring rek nanya, hoyong barokah leres-leres teu bunder hoyong. Kata kuncina geura salat siga di Mekah selalu berjamaah. Teu kompak aing mah. Tah di Mekah mah geus Allahu Akbar Allahu Akbar. Ada Mekah tah. Aing mah inget keneh dedengeun ka karek 2 poe balik atuh. Eta tukang warung eueuh nu buka kabeh lampu di parareuman inem terang inem. Ari inem teh di Cibingbing mah panutup warung teh naon ngaranna? Hah? Kiantang. Naon? Yamtang. Tiantang. Heuh lah pokona tutup warung we. Anu tina kayu anu make naon teh? Loring door. Langsung nutup lampu di parareuman. Sekalipun isrik-isrik aya urang Indonesia balanja. Lain di tampanan awal dapet batieun ngadon dicarekan. Mun cek bahasa Bunda mah ai nyaneh eling teu. Cek nu boga warungna teh, wayah salat sia mah balanja. Pan mun di urang mah lebar keuntungan leres teh. Itu di Mekah subhanallah. Eueuh, lamun henteu itu diasup pelanggaran, engkena teu meunang dagang deui. Lamun wayah salat tetep jual. Halo. Bundar hayang barokah berjamaah. Memang ari wayah berjamaah tuh bujurna liat. Leres teu. Rek hudang teh 3 ton. Tapi dilawan ku paksakeun insyaallah sabab ari berjamaah teh pahalana 27. Alamun salat sorangan mah dibere hiji ge lamun Fatihahna jejeg. Mangkaning Fatihahna goreng. Pan pi bahaya leres teu. Ari jadi makmum mah ngeunah ditanggung kabeh ku imam. Leres teu? Jadi urang lain cicing bae ditanggung kabeh ku imam nu berjamaah. Tapi lamun gagayaan alam taro kae papa Allah sia. Wah langsung coret ku malaikat, goreng sia bacaana. Halo. Mending nyalira mending berjamaah. Kata kunci berjamaah. Dina berjamaah nu jauh jadi deket, nu deket beki deket, anu pahewa-hewa kabeh ge bersentuhan, nu beda itu nu beda ieu datang ka masjid sarua kabeh sama di hadapan Allah semua kita sama. Terus teu pana lamun Kang Haji geus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, langsung malikeun awak aya di urang aya bari maca sallallahu ala Muhammad aya musafahah antara imam jeung makmum ayanya di urangnya atuh aya jalma nu dipikang ngewa ka aing teh hewa ka jalma ieu teh
Tapi dah milu berjamaah piraku diliwat. Leres dah. Menyaker sallallahu ala Muhammad. Aing hewa kan nyaneh sallallahu menjadi liwat. Nu hewa nu deket barokah berjamaah urang teh sasalaman. Leres teu? Kuring rek nanya, barokah teu berjamaah? Sallu ala Nabi Muhammad. Neng Yanti, pan aya laguna geuning ieu kadi dieu. Aya lagu kieu. Perang maju ka lohor, berarti wayah lohor. Sore menggo ka asar, lamun aya asar-asar. Pak Haji meunang cenah tah lamun di jama. Meunang ieu siga Neng Yanti di Bandung. Mangkat jam 11 Neng. Datang ka Cibingbin misalnya jam 5. Ah, masih kene kaburu asar. Ditarik salat lohorna karena asar. Jama takhir. Jama naon cenah? Takhir. Tapi lamun Neng mangkat di Bandung jam 12:30 kan geus lohor. Leres teh? Wah kaburu cenah asarna, ditarik asarna disebutna jama takdim. Singkong mah katuh jama. Dulu aya budak ngora ti Bundar ka Jakarta, lohor asar magrib dihijikeun jama edan. Oh lamun salatna saminggueun beuki. Aya salat saminggueun aya Neng. Apal teh salat saminggueun niatna teu? Teu apal salat saminggueun. Dikumkeun. Kieu salat saminggueun teh. Usolli parol maghribi salasar bo kemis Jumat Sabtu. Supaya teu disebut jalma munafik, salat tepat waktu. Balik deui, salatna tepat sabab ari salat mah kita mauquta waktuna geus ditangtukeun. Neng, ameh teu boseun pere lagu papatong Neng. Keprokeun atuh Kang Oon, Neng Yantina keprok. Di jama saminggueun kumahanya eta kabayang ugal biola aturan kasangakeun. Aya papatong masih kene kasangakeun di Teh Yanti oge Kang Haji oban sabaraha kanjeng aturan. Maju ka lohor papatong bukoneng antep tarikan melayang cancang lagu payah pancen keur wasiatan ka asar papatong bukoneng kibar teukur melayang cancang lagu payah oma tong kajong-jona papatong bukoneng tembong ternyata itu terjemahan Allah dina ayat Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungka anjeun kuring ibadah, mungka anjeun kuring barang penta. Jadi teu meunang menta kanu sejen. Di sini disebut musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Hanya kepada Allah kita meminta. Insya Allah.
perasaan papatong nu konengeun rep ngarengga yang jangjang nakeun Komprok heula atuh pomang tong ngajong-ngajongna papatong nu koneng teu tewong deui langit hitit pamit apa tong koneng teu tembok deui dina dewa paturna Rakreretina karieu rat pasrah karo kawasa Rakreuh dina kariweut prapasrah tinu kawasa Neng Yanti itu Cenjung rek nyawer sampeurkeun ka better late than never kajen ting terlambat daripada tidak sama sekali. eta pisan Kang Haji Rakreuh dina kariweut prapasrah tinu kawasa Da ieu nu hajat Kang Dodo. Bapak Tarda anu pangeur di sarangan ibu anu hemat prapasrah tinu kawasa Gitu cenah Kang Haji. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hampura da ieu mana ada dakwah meureun kudu kieu dongeng na leres teu. Keun hiburanna aya atuh ngajina beunang gitu. Anu pasti balik ti dieu sing rajin berjamaah. Ade geus kata kuncina eta hayang barokah mah. Insyaallah barokah juga di Mekah. Amin gitu. Aduh cing bae. Wah Haji, dengan doa orang tua, dengan sholat ditanamkan terhadap Rashid, warga masyarakatnya kompak berjamaah, insya Allah kula warga bakal barokah, desa ge bakal barokah. Ya Allah ya Rabbal, kumaha deui hayang boga budak soleh-solehah. Kata kunci yang kedua adalah Allah sampaikan, bekali anak kita dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat jalma-jalma nu beriman dan berilmu. Berarti budak teh kudu dibekalan ketauhidan, keimanan yang kuat. Dan Quran iman heula, ada lain ilmu heula. Iman, ari iman teh nyetak jalma supaya bener. Ilmu nyetak jalma supaya pin nu ngabenerkeun jeung nu minterepkeun mah estuning hak prerogatif Gusti tapi usaha mah da kudu. Leres teu? Jadi mun kitu deukeukeun ti leuletik budak hayang soleh-soleh mah ka para kiai, ka para alim ulama, ka majelis taklim, ka masjid, deukeukeun ka TKA, ka TPA denea. Dinia bila perlu pasantren. Ah teu kompak aing. Pasantren. Lo sok ngomong kieu rek nyaho jadi naon di ka pasantrenkeun nu geus-geus ge ngadon barudung. Aduh. Sok aya ngomong kitu urang bener aya. Aya aing ge nyaho sia teh. Lamun aya nu ngomong kitu kuring kasinggung. Naon sababna? Kuring baheula buduk. Anak kuring awawan satilu-tilu Wah Haji kabeh buduk. Nu ayeuna di Pertamina baheula di Wahaji Jalaluddin di Bani Sair buduk. Kuring di Bani Sair baheula buduk. Terus anak nu kadua anu jadi dokter baheula di Ngawi, Mantingan, Jawa Timur. Cek urang di mah Pondok Modern Gontor, di Longok budu. Nu katilu ayeuna di Husnul geus apal 20 juz. Baheula di Nurul Akmal Cijengjing Ciamis budu.
Jadi kuring nyimpulkan, oh ternyata ari buduk teh syarat jadi santri. Can jadi santri namun can. Tapi ulah salah Haji Oban rada terkenal ge itu barokah dina masantren sia teh. Astagfirullahaladzim, mari urang bener. Geus aing mah adodo rek balik bae lah. Barokah ti. Buduk dina masantren. Puas ibu puas. Oh puas aku. Ya marai makomo deket kajengan. Diajar sholat berjamaahna, diajar sholat sunnahna, ngajina. Insya Allah budak teh bakal barokah. Ya Allah ya Rabbal. Jadi kata kuncina ulah jauh ti alim ulama. Kunaon kudu deket. Jaga ucap lampah, sifat jeung tabeat. Sangkan pinanggih bagja salametunya arapal sia teh aing nyaho tina vokal grup sia lah. Jadi lamun kitu Haji kata kunci deket jeung ajengan teh supaya tertanam iman. Balik deui, supaya tertanam budaknya jadi nah eta. Tuluy sakola tuluykeun. Ulah leutik hate pedah lembut lu cenah abdi mah wahjila ti bunder jauh di tungtung langit rabi. Naon bedana jeung Cibingbin? Cibingbin ge lapi. Si ibu umum eleh Cibingbin ge goreng cenah rabi. Heueuh aing rumah saja. Disebut lagi uing mah ti kuntik. Kuningan timur. Haji, bener gitu, bener. Tapi ulah leutik hate. Wayah sakola mah ulah nembongkeun ti bunder bahwa kita mampu kajen ti bunder datang ke kota ternyata memiliki kemampuan nu bisa ngelehkeun urang kota. Hidup bunder. Siap sarmangat siap. Didoakeun ku simkuring nu milu ngaji teu milu ngaji, budak ngora mudah-mudahan sing sarukses. Budak korana sing saroleh. Mudah-mudahan sing baleunghar. Sing jadi ahli ibadah. Ya Allah ya Rabbal. Terus itu terus. Wingner rada capek itu saya ya. Neng bade kutiara bade kuneng. Agujang. Sok. Geus kuneng Yanti lah neng Yanti mah rada mahal bayaranna. Ayaku gitu Kang Haji. Jaga ucap lampah sifat jeung tabeat sangkan pinanggih bagja salamet dunya akhirat deukeut jeung ajengan deukeut jeung kiai. Lagu kedeung. Kahatur pangintennya Kacep Muhammad Arsyid Rashid. Katuran pamugi sing janten Jang Ansor. Di pikiran bari kudu dilakonan jalan kehidupan teu sapanjang datar aya mudun jeung tanjakan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada bekar eling kanu tobat gaisan parang kiai sangkan aya anu ngangeuing mangsa engkah ninggang salah jaga ucap lampah nekan jang tabeat sangkan pinanggih bagja salamet dunya akhirat jang
sing soleh. Ari ieu saha Kang Haji Raina Ibu Jumiati, hatur nuhun ibu saya, jazakallahu khairan katsiran. Ari Patara bari ngesakeun deui moalnya. Biasa nama osok. Osok. Ari Ibu Jumiati bari ka dia deui moal. Insya Allah. Aturan. Ayak meureun. Hirup teu gampang kecepup ku di pikiran bari kudu dilangkonan. Jang hidup singa jalma turut perintah agama ulah jauh ti ulama nyoba sareng ahli tobat kami sareng para kiai sangkan aya anu jaga ucap lama teka jota beat tangkan pinangih pada selamat dunia akhirat jalan masih panjang langit masih jaang hidup kudu melang kebagjaan pasti datang jang mulai hari Ibu Jumiati jaga ucap papa tekan jota beat hidup kudu melang kebagjaan pasti datang jangan masih panjang langit masih datang hidup kudu melang kebagjaan pasti datang jangan ulah hari Dia mah moal hariwang Kang Haji. Siap. Ini resepnya. Alhamdulillah neng. Atuh nuhun jazakallahu khairan katsiran. Tiba heula urang bundar loba lager. Eta pisan. Kan ulah sok di Bangoran. Eta. Urang bundar mah. Geus lamun di Bangoran teh ngutuplukna teh kira-kira. Terus itu terus. Kunaon teu meunang ningali jam. Atukeun bae da kudu bogana. Jadi Pak Haji kata kuncinya yang pertama adalah doa orang, anu kadua ulah salah kade adalah tanam iman dan ilmu sakolakeun sing luhur. Basic agama cukup, sakolan luhur insyaallah budak jadi budak anu soleh. Aya deui Pak Haji eta nu mempengaruhi karena kesolehan anak-anak kita ada. Hoyong terang tuh. Yakin? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa tahu banget? Baiklah. Kata kunci yang ketiga adalah rizki yang halal. Balik deui naon cenah? Rizki yang jadi mere rizki kabudak teh ulah sok adu. Salaki ulah asal-asalan mere rizki kabudak. Hakul yakin nu dibikin ke anak pamajikan teh nu halal cek manusia, halal cek Allah. Hampura zaman kiwari loba bangemo. Aya di urang aya. Geus kajian melek-melek. Zaman kiwari loba salaki nu main slot aya di urang aya. Melek-melek. Bagaimana mungkin mau barokah? Salaki na main judi pamajikan ka bana bang emok. Kunaon disebut bang emok? Transaksina bari emok bari diuk. Teu na meja. Halo. Pak Haji, atuh duit-duit urang heueuh maneh nu boga duit tapi picilakeun ti Allah teu dikhususkeun keur maneh hungkul.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Urang bundar anjeun kudu ngarasa sieun. Dibina Allah nurunkeun hiji musibah teu dihususkeun ke jalma anu dolim bungkul, tapi jalma anu beriman bisa beunang kabaleteran akibatna. Nu mabok jalma eta, tapi Allah ngirim musibah teu ka jalma eta hungkul, ahli ibadah ge bakal beunang. Di lamun hayang berkah salamet, ulah aya nu nyieun maksiat di bunder. Titik tah sagede tatorok bedung mun aya mah titikna ge. Halo. Satuju teu? Leungitkeun maksiat-maksiat di bunder, insyaallah bunder barokah. Tapi lamun kana nu judi mau anu ngapleh aing sok kaplehan aya. Aduh aing Gusti sarawa aya tuh. Pak Haji ulah nya gaplehan mun bis ari gapleh teh tina bahasa Arab goflah artina poho. Daker betah poho kana salat. Poho kana salat peuting, tungtungna subuh kaberangan, kadang-kadang teu subuh. Beuki jauh tina barokah, leres teu? Nyari betah keneh mah jeung bisa mempertahankeun salat pek teh teuing rek rek. Naon garaplehan ge nu penting ulah judi. Halo. Cenah Pak Haji teu judi heuh teu naon teu judi mah. Ngan dina aya dalil fikih pagawean anu teu dipake judi ge ari sok dipake judi mah anggar haramna kitu. Bu. Sebenarnya mah rugi jalma nu sok mabok nu sok judi teh. Nu sok gaplehan terutama mah. Emang kunaon rugina Pak Haji? Tarereh paeh. Atuh da doa ti luhureunna modar sia tah. Teu hayang teh aing didoakeun paeh. Halo. Ya cenah Pak Haji pan eta mah nu dipaehan ge kartuna da eueuh nu nyebut punten Pak RT kartuna paeh eueuh. Paling-paling modar si RT cenah ka RT ngadoakeun paeh. Ah ka RW modar sia cenah. Kan bahaya deui bae. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, geus ari kira-kira bakal pagawean bakal ngaruksak kana ibadah mah mending jauhan. Leres teh? Leres teh? Nguseup tah. Aya nu sok nguseup aya. Heuh kajeun. Bunder teh sarawa aya. Gapleh aya, nguseup aya. Naon goreng nang nguseup? Ari goreng nang nguseup teh sok kadang-kadang ngabobodo kanu jadi pamajikan. Oh ditanya ku pamajikan mas, bapak eta tuh jeung meuli deungeunna, eueuh aipek teh, ya Allah, rek marab lauk mah, endog asin sardencis aya, aya gitu aya, aji deui aya tinggalin kroto, aduh cek aing teh, sehingga kadang-kadang rumah tangga teh loba ngabobodona dibelaan kana nguseup, tapi cenah Pak Haji pan pernah sok nguseup, satahun kuring pernah jadi tukang nguseup, satahun di Ramadan anjog sampai Ramadan. Kuring mah hanya sebatas sayangnya ho. Nu sok nguseup teh sok paruasa tah teu, nu sok nguseup teh sok salatan teu. Aipek teh ternyata berbanding lurus. Nu sok salat teh dina nguseup berbanding lurus sok puasa. Nu tara puasa mah arah salat dina nguseup. Halo. Tapi sok kuring dibere masukan bari nguseup teh geus atuh teh. Malaikat malah nanyakeun ampul moal, nanyakeun salat teh sia teh heula. Tulup putih tungguan kita menang-menang cek efek teh haridan aya alhamdulillah Kang sekitar 8 sampai 12 urang sampai ayeuna jadi arah li masjid nu asalna tukang. Halo. Kunaon cenah Pak Haji eureun dipikiran ku kuring teh eureun cenah itu tina nguseup. Ternyata jalma nguseup teh hirupna teu maju-maju. Sabab lamun maju teh kejebur. Kejebur aing kana balong. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi namun salakina main judi selot pamajikan kabang emok dijamin ku kuring mal barokah. Pancek Kanjeng Nabi al halal bayyin, al haram bayyin. Nu halal geus jelas, nu haram ge geus jelas. Tapi bisa dihiji-hijikeun. Lamun cek Allah haram haram. Maksudna kumaha Pak? Lamun jadi petani, jadilah petani yang soleh. Nu kumaha petani soleh? Nutara nampingan sawah batur. Aya nu sok ngalapan tanah batur aya. Eta teh teu soleh. Lamun ayeuna sakali panen sapacul teh ukuranna 20 cm. 5 kali panen 1 meter.
Leres dah. Eta 3 meter celep ditanam sampe celep ditanam bolen celep ditanam kelapa celep ditanam buah. Epek teh wayah buah-buahan, wayah peuteuy. Peuteuyan mal mungkin peuteuy buahan. Leres dah. Dipetik ku salakina dipake dahar ku anak pamajikana ditanam dina tanah Spanyol. Terang Spanyol. Separoh nang nyolong. Cik kuring mainkeun teu kudu make dalil. Kuring nek nanya ka ibu jeung ka bapak urang bundar. Kira-kira eta buahna barang halal atau barang haram? Da ditanam dina tanah anu ladang nyolong. Halo. Jadi jangan salahkan anak dan istri kita ketika mereka melawan kepada kita. Boleh jadi rezeki yang diberikan kepada anak dan istri kita tidak halal di mata Allah. Halo. Aduh diajak serius cara ngapai kain. Tapi dah kudu ditepikeun ieu teh supaya barok. Lamun jadi pedagang, jadi pedagang yang soleh. Hukumah pedagang soleh, tarang-urangan timbangan, tarang-urangan meteran. Itu sing jujur we siga Kanjeng Nabi. Namun goreng nyebut goreng. Dia belah diri aya cacadan. Mandi urang manu goreng disebut alus. Leres dah. Jadilah manusia yang jujur. Insyaallah bakal barokah. Bo. Itu kata kuncinya. Pak Haji, cenah. Cenah. Gon bae atuh nu judi-judi urang. Hade ulah salah. Eueuh jalma beunghar ladang judi. Sing era atuh ku lagu dulu sumbang. Budak kendut tiuk dina karung ut. Temilu ngomong jadi huntu jadis ya. Budak kendut tiuk dina karung dina sungut sambutut bari jeung hit. Unggal poe mulak malik kode bun. Beki lila kode beki pabali. Cita-cita hayang gera-gera beung. Kaedanan ku jumlah hadiah bes. Samarukna tina judi bisa beung. Nu puguh mamalarat nepi kamod. Betul kok. Duar. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa bahayanya. Geus pokoknya kata kunci gitulah. Kira-kira anu berbau-bau maksiat mah lah hayang barokah mah bundar leungitkeun. Teu bisa saeutik, teu bisa langsung saeutik. Leres teh? Kita berdoa mudah-mudahan bundar bersih tina maksiat. Amin. Supaya barokah lemburna, barokah warga masyarakatna, insyaallah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kade cakali deui. Mempengaruhi anak soleh dan tidak adalah rizkinya. Rizki yang diberikan kepada mereka harus halal di mata manusia dan harus halal di mata Allah. Sebuah judul lagu ada haram. Karena merusak pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena merusak keturunan. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan rupanya, ialah bermacam-macam serangan. Keprokelan koneng tiarana.
Itu caranya setan menggoda kita, Hiasi dengan dosa-dosa, dengan bunga-bunga dunia. Karena merusak keuangan. Kenapa mencuri juga haram? Karena merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam. Rokel, aduh, ay Gusti, no aku. Terus ya terus. Gini lo banyak cina bu hayang boga budak soleh teh prosesna loba termasuk ngaran kudu alus. M Rashid. Alus teh ngaran teh. Muhammad Rashid. Rashid teh petunjuk. Waduh, keren. Haji Oban, naon papanyangna? Sobani. Naon hartina? 2 sabun. Jadi waktu baheula tahun 70 wing pas borosot aki teh meuli mobil 2 siki mobil akpol zaman baheula nih. Bapak kuring teh titah meuli sabun 2 siki borosot aing dibere ngaran Sobani jadi 2 sabun. Urah nyeusehan aing mah. Berarti aing teh sok kira-kira gitulah. Puas ibu puas. Oh tidak Pak Haji, apalah arti sebuah nama? Nama teh kudu halus. Sebab ari ngaran teh do. Ketika kita memanggil nama dia kemudian jadi doa, insya Allah barokah. Pak Haji, geus eta doa orang tua, bekal iman dan ilmu, rizki yang halal. Naon deui cenah? Nu bisa ngajadikeun budak urang soleh-soleha teh naon deui? Lingku tangga. Namun budak urang ti leutik ka uli pasantren mah paling henteu urang manehna nuturkeun kiaina, nuturkeun babaturanna. Bergaulna kudu jeung nu gaul jeung nu soleh ka bawa soleh, gaul jeung nu salah ka bawa. Otak baheula mah aya pepatah kieu. Mata kari gaul kudu jeung tukang minyak seungit sanajan teu kabeuli minyakna. Seungitna mah kacepretan eta seungitna mah darudang kene. Gaul jeung tukang ngaji ka bawa ngaji, gaul jeung tukang zikir ka bawa leres teh. Milu jeung sok asrokolan ka bawa, milu jeung ratiban ka bawa, milu jeung naon haji tamu teh haji majelis Rasulullah sholawatan leres teh. Alus we nu aya bergaul dengan orang-orang yang soleh, jadi lingkungannya menciptakan dia lebih baik. Gaul jeung nu salah ge ka bawa. Mabok. Ka bawa. Aing mabok. Keur mabok aya pek geureunkeun angkot. Aya nu mabok tiluan geureunkeun angkot di Cireunang. Supirna pinter. Teu nyaho keur marabok. Mabok berat. Angkot eureun euy cenah cek mabok di terminal Cireunang. Eureun si angkotna dari barang keren. Entar kan orang cenah ka Cijoho cenah kitu teh. Naik kalau satu sok naik cenah taksi supir anggota. Ari geus kitu teh naik ku tilu teh marabok kabeh. Eta supir angkot pinter di hirupan mobil. Cek. Digas we mobil teh kan teu dipajukeun. Digerung-gerung we di dinya.
Geus menang 2-3 menit di pareman deui, geus anjog cenah gitu. Padahal mobilna teu mah. Tapi da keur mabok. Eta nu kahiji. Anjir maneh alus mah mobil euy cenah. Mayar si eta 50.000. Nu kadua mah nyarekan. Ai nyana teu kira-kira mah mobil cenah ngebut-ngebut teuing cenah euy. Tapi da alus mah mobil 100.000 si eta mah. Jadi rugi jalma nu sok mabok. Gaul jeung nu mabok kabawa. Itulah pentingnya kita bergaul dengan orang yang sok. Gaul jeung nu kurah dikir ge kabawa. Di urang ari geus beres salat sok aya nu dikir aya. Aya Allahu akbar ya subhanallah nya. Aya alhamdulillah. Sok kenaon 33 ngan palebah. La ilaha itu mah disebutna afdhalul dzikri. Namun afdhalul dzikri berarti pang afdolna dzikir. Balik deui. Pang afdolna berarti deui nu sejen, nu pang alus nama dzikir teh la ilaha. Super alus, keren deui la ilaha illallah. Nu sejen kadarna alus. Lain gore, alus. Tapi aya nu leuwih da dina Qur'an ge fa'lam annahu la ilaha. Naon hartina wah haji? Ketahuilah oleh kamu, maka sesungguhnya hanya kalimat la ilaha illallah. Itu dzikir yang paling utama. La ilaha illallah, saur Syekh Abdul Qadir Al-Jalani disebut lagi la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah teh benteng kaula. Jadi jalma lamun sering maca la ilaha illallah, cek ahli sufi ulah kurang di 165 kali fi kulli ba'da shalah. Setiap selesai salat ulah kurang di 165. Lu ngomong ngatutan nu parasmanan atau ngajero wae sia teh. Balik deui, ulah kurang tina 160. Hajeun nu sajen mah tilu-tilu ge alhamdulillah subhanallah, tapi dzikir la ilaha illallah geura tambahan jumlahna. La ilaha illallah menyelamatkan kita. Di urang pan sok aya kalimat cilaka 12. Coba salah, coba tarik sia teh. Cilaka 2. Kunaon aya cilaka 12? Ari cilaka 12 teh cilaka pang parah-parahna. Leres teu? Pokona deui cilaka anu pang berat-beratna cilaka. Leres teu Bu? Kunaon teh jalma cilaka 12? Lain 2 kali sia teh. Orang nu cilaka 2 kali, jadi salah aing. Jalma nu cilaka 12, kusabab manehna tara ngadawamkeun kalimat anu 12 huruf. Naon nu 12 huruf adalah la ilaha. Geura etang urang bunder la 2. Etang ilaha 3. 2 sareng 3. 5 kemiluh ngomong jadi sanyer hunduna sok. La 2 ilaha 2 sareng 3 illallah 7 sareng 5. Berarti lamun hayang salamet teu cilaka 12 dawamkeun huruf anu kalimat anu 12 Leres teu? Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji gitunya atuh gitu. Tapi semua kalimat la ilallah itu selain menyelamatkan kita, orang yang narik dzikir la ilaha illallah dihampura dosa. Wah banyak barokah dari la ilaha illallah. Insya Allah jadikan keberkahan untuk kita. Ya Allah ya Rabbal. Di mana eta kalimat keluar apa Haji? Kalimat eta keluar tina surat Al-Ikhlas. Urang sasaran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat beristirahat.
Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir. Dalam sebuah hadis qudsi Allah sampaikan, Kanjeng Nabi bersabda bahwa selama ada orang yang mau berzikir, yakinkan dunia ini tidak akan pernah berakhir. Jadi malah dongeng kiamat lamun urangna daek kena zikir. Ibu taraka masjid jarang zikir, kudu nganuhunkeun ka jalma-jalma anu sok istiqomah iktikaf di masjid, ahli masjid. Jangan-jangan kita diselamatkan oleh mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat menentang. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. la ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. la ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kaprok atuh la ilaha illallah. Riweuh we kulebokeun aing nyaho. Terus ya teh terus. Sore kene, sore kene. Dah karena ge di dulurnya. Keur pengajian hayo kondangan lain tadi cek aing teh. Da kumaha tuh. Geus teu naon. Sok se. Bu. Geus kondangan bari ngaji beuh. Tuluikeun. Ampura Mang Haji Sulaiman, ampura Haji Agus, ampura Haji Wawan. Ieu ari dada-dada mah sok rupa-rupa bae keur ngaji lebokeun liwat. Atuh jamaah teh kabeh ningali kana besek da bisi teu kabagi. Aing we dicuekeun emang enak cai. Tapi da ya gitulah resikona. Kan kade ulah poho pira ku ari jamaah dibere ari aing hanteu. Ieu mah dibatur, mah Kang Tarda dibatur. Ieu mah cenjum
di batur mah uing sok diaringetan dan nyahoeun meureun tara dahar gitu. Jadi sok tara tegaan ka pamajikanna. Jadi jangan laporan ongkos gitu. Oh ieu ti Mang Tarda jeung Cianjum. Tamat di batur sok dibarakelan. Ai di Kang Tarda jeung Cianjum lah ai mangerakeun teu kudu lah dongeng sote di batur. Tapi memang si ari hirup mah kudu umum jeung batur. Jamaah rahimakumullah. Pak Haji, eta dongeng teh rek geus kabeh. Aya keneh cenah Pak Haji eta nu bakal mempengaruhi kesoleh dan solehahan anak-anak kita. Ada apa? Unsur kedua orang. Jadi kesolehan kedua orang tua itu fatal sekali. Bapak sing soleh, ibuna sing solehah. Tapi biasanya budak mah deuketna kanu jadiin. Terus teh, lamun dibere duit 2.000 teh ku kolot aku bapana. Rumah sakurang nguliwed kena bujur indungna. Terus teh, bari kokoet kena bujur indungna teh. Mak kurang. Terus teh, indungna nyokot deui tina BH 3.000 set. Bari ngomong, "Ya, cenah ulah bebeja ka bapak." Gitu. Kumaha ieu rek bagikeun hareun. Oh nya. Geus engke lamun keur Neng Yanti keur nyanyi sok. Ari aing keur gagarawakan mangajedog sia teh. Aing sentimen pisana tuh. Pak Haji, penting kesoleh dan solehan orang tua penting. Lamun bapak ngajak budak sholat, bapak natara sholat ulah ngarep-ngarep budak jadi ahli sholat. Terus tuh, misalnya wayah Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, enggak sholat. Cek bapak nate, oh bapak mah geus wareg sholat di baheula. Dede, wesna sholat jung. Kok bocor ka masjid. Ari budak dititah ka masjid, ari soranganna ngadon cicing ngopi. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Bunder Masarawa aya. Eta kolot teu eling eta. Jadi kumaha yang sukses budak soleh? Ieu carana. Dek, ayo urang ka masjid. Babarengan jeung si bapak. Yuk. Ngalaudu. Sok bapak dicontohan ku bapak. Yuk nam, angkat. Ini dituntun budak eta ngaranna dakwah ilhal. Mana dakwah teh aya dua. Aya dakwah bil lisan, dia kuring gorowokan. Aya dakwah bil hal, ku contoh langsung. Tapi keberhasilannya lebih berhasil dakwah bil hal dengan contoh yang langsung. Enggal jeung bapak urang salat, budak bakal nurut. Kepada tunjuk kumpul, leres teu. Nah, jadi bapana kudu soleh, indungna kudu leuwih solehah. Sabab budak mah deuketna ka indung. Ayana naon nyeri hate ku baturana curhatna teh ka indungna. Leres teu? Mah, tadi dede di Bangoran ku si anu ka indungna tara ka bapana ieu. Leres teu? Jadi berarti kedekatan psikologis antara anak dengan bapak dengan ibu lebih dekat ke ibu. Ya ibu mah eta boga nilai leuwih nyusuan. Di mana dongengna? Apa tadi? Tina Sai Siti Hajar. Jadi Siti Hajar lulumpatan yang ngancai sopa marwah teh nuduhkeun perjuangan seorang ibu hayang nyalametkeun anakna teh leuwih lampatan tina naon gitu. Sampai bebeakan. Maka sa'i memiliki arti yang pasti di dalam kitab Munjid. Lain lari-lari kecil sopa marwah. Tapi sa'i memiliki makna usaha nu teu eureun-eureun. Balik deui. Arti sa'i teh naon? Usaha nu teu eureun. Mun urang mah eureun geus nyaho di sopa eueuh cai. Kunaon kudu balik deui ka sopa. Beres teh. Mangkana sampai 7 balik. Tapi itulah perjuangan seorang ibu, tidak ada hentinya. Wala ta'iasu mir rahmatillah. Jangan dah engkau berputus asa, weh Hajar, dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi Siti Hajar tetap lari mencari air. Air ternyata cai ayana di deketin Ka'bah, kerit tojelan we kusukuna. Nabi Ismail korowok balik tojel. Biasa ari budak leutik geuning ari cerik tok. Wah gitu. Inak kedeungna teh cur keluar cai tuluy dikumpulkeun ku Siti Hajar bari deku. Cek Siti Hajar kumpul da cai na mancawura kan tu ka dieu.
Can aya ember meureun. Kumpul. Pakai bahasa Arab zam-zam. Tapi ka ayeuna cai etan lah ngaranna cai. Halo. Jadi itulah orang yang sudah mengerti sa'i adalah anak yang akan menjadi anak yang soleh kepada ibunya. Karena tahu bahwa tak apa berat perjuangan seorang kahartos. Jadi ayah patulah patali pentingnya boga budak soleh tah dengan cerita sa'i. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, gitu Pak Haji, gitu. Tapi kalau dengan doa orang tua, dibekali iman dan ilmu, rezeki halal, contoh yang baik dari kedua orang tua, insya Allah itu bakal tercipta anak yang soleh dan soleha yang sesuai dengan harapan kedua orang tua. Insya Allah. Terus kena itu terus. Pak Haji, kata sana lamun budak leutik pan biasana yang soleh jeung soleha teh sok aya nu di naon sanes kurban ari ke budak naon disebutna ekah di urang aya akekah cek urang dieu mah ekah padahal bahasa Arab aslina aqiqah naon bedana akekah jeung kurban ari akekah mah nu dibagikeun asakna ari kurban mah nu dibagikeun teh atahna itu rek disate rek disop kajen teh kurban bahkan non muslimin meunang dahar kurban ini sedikit perbedaan. Terus Pak Haji cenah ge, lamun urang geus gede teh kurban heula tah akekah heula. Mangkana cenah baheula ku kolot urang teu diakekahan. Logika namaenkeun, ari akikoh teh kewajiban orang kolot urang teh baheula teh lain teu hayang ieu ngakekahan urang. Yakin hayangeun ngan ku eueuh. Leres teu? Boro-boro jang akekah, jang madange hese. Leres teh boh. Terus mah ayeuna urang menang rezeki. Namun urang menang rezeki, urang mah da tanggung jawabna geus. Eta mah tanggung jawab kolot urang. Siga jalma lamun rek haji, nu mampu teu mampu mah Jumat 40 kali. Leres teh? Berarti kewajibanna hilang. Berarti jadi teu wajib ngakekahan. Da eueuh jeung ngakekaheuna. Halo. Anakna sukses. Efek teh cenah abdi hayang kurban we. Kamari seueur nu kurban di urang. Saeutik ngajawabna teh. Seueur nu kurban di urang. Alhamdulillah jawab jujur teu meunang ngabohong karek eta sabada haji. Seueur nu kurbanna tah seueur nu lalajona. Ternyata loba keneh nu lalajona. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi sabab urang masih rasa boga awal. Naon cenah? Terus ayat anu tadi pangpaeuna di aos ku simkuring eta teh ayat tentang betapa hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim. Dipenta budak dibikeun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya tatkala Nabi Ismail menginjak balik asa ya budak teh geus bisa digawekeun. Umur 10-11 tahun keur lulucuna. Tapi geus bisa ngalat cai bisa ditah ka leuweung ka sawah. Ngalah suluh ujung-ujung di urang bisi eueuh aing ngerakeun ujung-ujung Nabi Ibrahim qala ya budaya wahai anakku inni ara fil manam tadi peuting bapak ngimpi naon anni adbahuka bapak dititah mencit hidup pangzur mada taro cik kira-kira ieu buah mimpi apa memang perintah Gusti Allah masa aya kalimat di Al-Qur'an pangzur mada taro. Aipek Nabi Ismail nyanggem. Tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit. Qala ya aba. Wahai bapakku. If'al tu'man. Kerjakan Pak. Yakin itu perintah di Allah. Masya. Lu kudu mikir heula. Wah nyuta na tengah. Ilu nyuta do mana. Geus teu mikir ieu. Nabi Ismail nyanggam ke bapak, hayu Pak, lah perintah Gusti Allah orang siap dipencit abi. Bener itu, bener dipencit. Eta memeh pencit Nabi Ibrahim nyegetan heula bedog. Sakitu ngakulewang, serang. Tangkal cau, tangkal korma sakali keplas, eueuh tumbang. Aipek teh naon? Pas anjau kana beheungna Nabi Ismail, bismillahi Allahu akbar. Cerak teu teurak. Ganyel
Efek Nabi Ismail nanti gumujang. Pak, hoyong terak teu. Teh Nabi Ismail. Hoyong atuh kasep cenah kumaha carana ieu. Kunaon ieu cenah bisa jadi mintul. Karena tangkal korma, palapah korma cenah kabeh plas begi. Ayeuna saur Nabi Ismail. Lepaskeun talina tangan sim kuring, lepaskeun talina sampean sim kuring, lepaskeun cenah panutupanon sim kuring. Saur Nabi Ismail. Emang kunaon? Lamun kuring di talian berarti terkesan urang teh teu ikhlas kana naon nu diparentahkeun ku Allah. Subhan akhirnya dilepaskeun nu ku Nabi Ibrahim teh. Tuluy be anjeunna teh takbiran heula. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pas Nabi Ibrahim takbiran, Allah nyangem di aras ka malaikat. Malaikat, maneh kabeh ge diciptakeun ku kaula sebagai makhluk anu pangtaatna. Tapi ternyata aya manusia nu leuwih taat tibatan maneh. Tempo ka bumi. Di alam dunia aya seorang hamba bernama Ibrahim anu dititah ku kaula mencit anakna, ternyata mau maneh lamun dibere budak cantang tu daek mencit anak maneh. Cek Gusti Allah. Akhirna para malaikat di aras sadaya sujud. Subhan masya. Sejak itulah Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Naon cenah? Khalilullah. Nabi arpang caket ka Gusti Allah. Oh gitu Pak Haji. Itu. Nah, geus beres barang Bismillahi Allahu Akbar. Cerak. Nabi Ibrahim bener pas si pedogna kana leher Nabi Ismail. Bernyaros, ya Allah, maot anak kaula ya Allah. Ari barang beuntak. Ternyata di payunna tos ngadeg Nabi Ismail. Bari nyarios, assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum Pak. Ya kuring hirup keneh. Cek Nabi Ibrahim, adi nu dipencit ku bapa naon? Atau tempo ku bapa kana. Akhirnya tinggal itu Allah sudah menggantinya dengan domba yang begitu besar. Akhirnya pa ungku-ungku eta anak jeung bapa jeung indung. Nabi Ibrahim siga teletabis. Ya Allah, ternyata Allah ngan nguji ketaatan, ngan nguji kesetiaan, ngan nguji keikhlasan. Subhanallah, begitu beratnya tantangan. Memeh dipencit. Eta Nabi Ismail sakeluarga digoda. Keur dituntun teh Nabi Ismail. Kan datang setan. Ibrahim, kalau tanah haon nyane, nya budak kasep-kasep rek dipencit, dititah dipencit ku pangeran maneh daek pae. Akhirnya Nabi Ibrahim mulung batu. Nyingkah maneh ulah ngaganggu aing ieu parentah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Matak dina haji aya balang di Jamarot. Balang jumroh. Teu kagoda Nabi Ibrahim geser ka Nabi Ismail. Geus teu mau ngaganggu, minggir. Teu minggir, baledog deui. Aya wula, aya wusta, aya aqabah. Terakhir ka Siti Hajar. Digoda oge Siti Hajar. Kumaha saur setan? Hajar, pan ari ngajuru teh nyeri. Kunaon cenah eta anak maneh sakitu gantengna. Dari pencit daek bae. Efek teh Siti Hajar mana Rasulullah ka setan teh. Setan, sugan maneh nyaho saha nu nitahna? Cek riwayat nu nitahna Gusti Allah. Ari Gusti Allah mah nu nitahna nyaneh nu minggir baledog deui bae tah. Matakna ayal sumurna tilu ula wusto aqobah. Didoakeun sadaya sing tiasa hajian. Ya Allah ya Rabbah. Nah geus anjau deui kadinya. Jadi betapa hebatnya perjuangan seorang Siti Hajar. Mal aya budak nu doraka kolot lamun geus ngarti makna dalam hikmah dari prosesi perjalanan sa'i. Eta patula patali sa'i jeung nyunatan teh. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kuring masuk ingat kana lagu Roma Irama. Kama qala Roma Irama fidang dutihi. Cek omong ngomong ieu. Ai manusia deng hormati ibumu. Heuh, nu bisa ngahormat ka kolotna teh nu boga bekel iman ilmu, didoakeun ku kolotna, rezekina halal. Leres teu? Kolotna balager, bapana soleh, indungna soleh.
Indungna soleha, bo, kada ibu ge ka abager ka salaki. Aya nu ngaharewos ka kuring. Balager nama cenah Pak Haji pamajikan ibu-ibu di blok bunder teh ngan bawel cenah kitu. Bener ieu teh bener. Oh bener. Koh balager tapi kade ka bapak-bapak kuring nitip sebawel apapun ibu-ibu cek Kanjeng Nabi wala tadribil wajah teu meunang diteungeul teu meunang ditampiling rek kana beungeutna rek kana bujurna. Hidup ibu-ibu. Semangat teh. Wala tuqabbih teu meunang dicarekan. Aya nu sok nyarekan aya. Ih amit-amit aing mah. Ditampiling teu meunang, dicarekan teu meunang, ditampiling mah komo teu meunang pisan pada KDRT kekerasan di dalam rumah. Terus kuduna di kumaha? Lamun boga pamajikan bawel mending bawa bae ka toko emas. 1 juta, Bu. Setuju sia teh. Emas antam lagi 2 juta ayeuna teh. Terus ada Pak Haji pangmelikeun sabaraha gram? Lah ulah gede teuing atuh pangmelikeun 2 gram bae 4 jutaan. Gitu. Salakina teh ngomong anu aya baturan kuring. Geus cenah Haji alhamdulillah kuring teh udah rumah saboga pamajikan bawel pangmelikeun emas we ku aing teh dicarekan teu ditampiling teu. Sabaraha gram? Beuring pangmelikeun 3 gram. Jadi 3 juta atuh nya. Ari geus kitu teh. Kumaha ca ente geus dipangmelikeun emas? Aya perubahan teu? Matak teh cenah Pak Haji angger cenah kitu ngomongna teh. Bisi aya solusi lain cenah. Cek kuring teh. Engke malam takbiran dari bahasa kamari malam takbiran haji geura tuntun cenah pamajikan maneh. Kana gigireun sumur cek kuring teh kitu. 11:30 peuting geus ajlumkeun we na jero sumur 1/2 jama. Engke. Neangan sumurna ulah nu jero teuing cenah lah nu caina 1/2 meter we cenah. Terus engke geus jam 12 peuting jemput deui ku maneh. Terus salakina bener tadi diturutan dianclumkeun pamajikanna teh 11:30 peuting kana jero sumur. Ari geus jam 12 peuting leuwih disamper deui. Ternyata nu kaluar teh jero sumur lain pamajikanna juring. Cek salakina teh, "Heh juring, nah nya nu kaluar teh jero sumur lain pamajikan aing." Si juringna teh ngajawab, "Rumawi cenah Kang abdi ngantosan sumur ieu teh tos 40 tahun. Keur ngeunah adem ayam di jero sumur repeh nanaon. Ujung-ujung pamajikan akang milu asup. Da pamajikan akang mah teu di darat teu di jero sumur bawel ngawak-wak we. Jadi aing ngelehan kira-kira gitu. Jadi juring nu kaluarna teh ternyata awewe bawel boro-boro salaki juring ge teu resepeuh. Hidup bapak-bapak. Ya Allah, Bu terus itu terus. Juri kegandeng. Guys, pokoknya nama ibu-ibu sing sarolehah lah. Amin. Bu, kuring nitip hiji deui kade. Sing garilis hareupeun salaki. Eta ciri awe solehah, ulah sok dangdan ada kondangan bae. Cuma ada kondangan geulis siga putri. Arek panggil jeung salaki jiga kunti. Aya nu kitu aya. Ih, amit-amit aing melek pek. Sarawa aya ya Allah ya Karim. Komplit. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Teruskan itu terus. Moal bosan moal. Sampai jam sabaraha ngajina? Sampai jam 4 atuh paehan be aing sakalian. Teu kira-kira ieu jam sabaraha ieu? Jam sabaraha nok? 10:30. Bu. Masih betah masih? Masih siap masih? Tapi kudu siap saroleh. Amin. Ade, salaki mau duit teu mau duit tetap kudu suranyeh kana jadi salaki. Sabab sok aya ibu-ibu jiga supir angkot. Ari salakina mau duit gede, ngadengkak jiga bakakak. Palebah salakina teu boa duit, irung jeung bibir balapan. Manyun we balik mohan teu. Usaha sagalila teu moal nanaon. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Dasar cewek matre lu.
Pak Haji, aya deui, awewe mah kade kudu bisa ngajaga kehormatan diri jeung kudu bisa ngajaga harta salaki. Ngajaga harta salaki kumaha maksudna Pak Haji? Apakah dompetna dicecekel ku pamajikan atawa ATM-na dicepengan ku ibu? Sanes. Nu dimaksud sing pinter ngeureuteuneun penghasilan salaki. Jadi lamun salaki menghasilkan ngaturna teh kapinter kira-kira kitu. Ulah sok boros. Aya nu sok boros aya. Nu mana? Iya di bunder ketingali beungeut COD wungkul atuh. Aya nu sok COD aya. Astagfirullahaladzim. 2 poe sakali COD bae. Gusti, mending COD teh 50.000, 100.000, 500.000, 500.000. Atuh salakina pas sabulan teh 4 minggu kali 500 geus 2 juta. Leres teh. Nah, eta nu kitu awewe anu teu bisa ngajaga harta salaki. Jadi kuring nitip wayahna kemah kahareup sing balageur, sing sarolehah, sing bisa ngatur ekonomi. Karena ge rumah tangga, ai rumah teh imah, ari tangga teh taraje. Ari taraje teh berarti sahambal teu naik ujung-ujung ngajeleng ieu teh raje mah. Leres teu? Jadi urang salida ngambah hirup rumah tangga, maka kudu sahambal ermurinyu. Terus kumaha cenah Pak Haji? Lamun aya nu rumah tanggana pasea bae. Eta nu kitu ngaranna ular tangga. Kaop kaluhur ditepak. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pak Haji, kumaha eta cenah ciri seorang anak yang soleh itu? Itu yang cek Oma Irama, hormat indung bapak. Yang melahirkan dan membesarkan darah dagingmu dari air. Jadi kieu rek 1 rek hanteu urang bisa diuk kawas kieu teh demi Allah barokah ti susu indung. Berarti kata kuncinya ulah rek doraka kanu jadi pan sok loba nu ngalawan ka kolot zaman kieu mah. Tu dipangmolot pamolikeun motor ngamuk aya. HP hayang ganti teu ganti-ganti ngamuk ka kolot aya. Dasar budak doraka. Halo. Oh gitu Haji gitu. Mangkaning lu indung keur nyusuan ya Allah ya Karim urang masuk inget betapa ibu bageurna keur nyusuan geus teu boga ka era. Teu peda hareupeun Pak Kubu, teu peda hareupeun Pak Ulis, teu peda hareupeun Pak Bumi, Pak Bihi, yen budakna teu peda hareupeun Wa Kiai, yen budakna kunul keur diais. Oh, ceurik. Da eta indung mah langsung atuh BH dibureselkeun. Hulu budak dilelepkeun. Lep. Bibir budak cacamuilan. Kuring rek nanya, eraeun teu indungna? Jawab, eraeun teu indungna? Eueuh ka era. Malah sok aya sok nimang. Sallallahu ala Muhammad. Itu ditimang kalah-kalah budak teh. Keur nyusuan. Heueuh nu di blok bundar. Di blok ditu mah belah kulon. Beda deui nyusuan teh lain pakai sholawatan. Kuda yang mana Tuhan. Cek aing teh barokah pisan budak pakai kuda yang mana. Bu. Hidup ibu-ibu. Terus kumaha cara Pak Haji? Jiwa ragamu dari kasih hanya ibu ge leuwih ti bapak. Punten Pak. Saya tidak memandang sebelah mata bapak, hese ongko. Tapi nu pasti, ibu itu punya nilai lebih. Lamun, ayo jawab jujur, mumpung aya salaki atau kau salah ternaon. Lamun dirompok budak nu alit kudur, kira-kira nu riweuh ibu ta bapak. Sing tarik meh kadengen ku salaki. Tah, dengekeun bapak-bapak. Lain bohong ieu. Baheula mah dicibingkeun. Lamun budak panas sautik indung mengegelan panglai jari ngau. Aya di urang aya. Aya. Bener heuh. Sarua jeung di urang. Indung terang karau. Cek urang teh rek dikumahakeun eta panglai jari ngau. Ai sing horeng teh Pak Haji Wawan lamun geus lembut teh diburakeun. Ka pojok imah bari ngomong aing inget masih keneh inget parancahna. Bari ngomong kieu. Coh tonjong coh karoya sapi gandok mah murahol puas aing teh nyaho teh jurigna teuing lumpat teuing hanteu nganu pasti kitu kajadianana eta indung ai pek teh budakna teh teu dek tiis-tiis
dah langsung marud waluh marud bonteng. Taplokeun kana terang budak, taplokeun kana dada budak leres teu. Cantiis keneh bae bawang beureum diiris-iris. Hijikeun kana minyak. Eueuh minyak sayur, minyak bau ge jadi. Leres teu? Atuh sakamar bau bawang. Masalah nggak buat ibunya? Enggak. Dia enjoy aja. Nu penting budak sehat deui. Leres teu? Hidup ibu-ibu. Terus salakina kama, salakina mah eueuh. Udun we, udun. Aya nu kitu aya. Salaki ece. Makanya pantas dina ujung lagu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada karena ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Dek sugan pernah abahmu teu. Dan di setiap kota yang ada ibu. Ibu kok. Oh, aya bapak kota. Oh, dina awak kurang ayana ibu jari. Sugan aya abah jari eueuh. Bakat tingku hebat-hebatna ibu. Subha, masya. Neng nyanyi heula neng. Dua lagu, salagu sok. Duaan. Lagu keramat. Sekali-kali tuh nyanyi bahasa Indonesia. Neng Yanti teh ulah Sunda bae. Ieu teh juara karawitan Sunda Jawa Barat. Tepuk tangan heula. Mudah-mudahan doa dari kita semua untuk Muhammad Rashid sing leres-leres dicetak jantan murang kali anu soleh. Amin gitu. Pak Haji, hayang barokah cenah bener-bener cenah bunder mah. Apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat untuk keberkahan sabunder adalah kita jangan lupa bersolah. Dikir geus tadi utamakeun la ilaha tapi ulah poho sholawatan ka Kanjeng Nabi supaya naon supaya diberi syafaat. Naon ari syafaat? Pitulung Kanjeng Nabi. Di mana amal baik kurang teu cukup ngadorong diri kita menuju surganya Allah, tinggal sholawat syafaat
Kira-kira lamun pakai bahasa keren mah syafaat teh rekomend. Nah, rekomendasi Kanjeng Nabi tah urang budak kabeh ka sorgakeun. Amin gitu. Jadi rekomendasi nu disebut syafaat teh. Tapi mal mungkin urang menang rekomendasi ari tara sholawat ka Kanjeng Nabi mah. Terus teh. Jadi jangan sombong ke Rasulullah. Kenapa tidak sombong? Gak boleh sombong. Allah saja beserta para malaikatnya bersolawat, gitu kan? Kunaon jalma embung bersolawat. Kunaon urang buder embung solawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sasarangan Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, resep aing lang bener. Pak Haji, sholawatan nu mana? Kuma ibu we jeung kuma ece. Kuma apalna? Kajeun cenah sholawat dina tahlilan kajeun. Allahumma sholli ala sayyidina. Kajeun mah tah sholawatan. Ai teh era mah nu pondok. Pak Haji, menang Badar kajeun. Salatullah salamullah. Boleh. Kanjeng Nabi tara rewel ieu. Penting daek sholawatan. Urang cenah hayang jauh tina malapetaka mara bahaya. Aya teh sholawatna ada dong. Naon sholawatna? Aminat tibil qulub geura apal urang. Allahumma sholli ala wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji, eta sholawatana boleh, itu tolak bala supaya lembur diselamatkan, diri disehatkan, badan selalu sehat. Aya sholawat tuluy anu nanyakeun aya teh sholawatan anu bisa tereh lunas hutang. Eueuh ngeunah-ngeunah hayang lunas hutang ku sholawat, hayang lunas hutang membayar. Ngan cara hayang lunas hutang teh usahana tuluy, tahajudna ulah poho, duhana ulah poho, insya Allah tereh lunas. Amin gitu. Pak Haji make tahajudna nu sabaraha salam? Genep salam. Duhana genep salam. Loba-loba teuing pan pangabutuhna ge. Lamun pangabutuhna saeutik, ge beuki saeutik deui salat geus kaje. Geus sasalam we duhana sasalam, tahajudna sasalam. Ari geus teu boga pangabutuh mah. Lamun rumasa loba keneh sing loba urang ngadawamkeun salat peuting ulah poho. Jam 3 hudang cing lu ulah sare bae. Ayo telepon ku RCTI Tingkoreja, saksikanlah nanti malam pertandingan sepak bola Tingkoreja, riwayah ditelepon ku Gusti Allah sarare. Aya nu kitu aya. Salaki euceu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Namun asup sepertiga malam tangtungkeun he urang bundar tahajud. Untuk apa? Untuk mendapatkan maqam mahmud, tempat yang mulia. Yang mulia di mana? Boleh jadi mulia di dunia, boleh jadi sampai dunia mulia bayin Allah Subhanahu. Naon cenah Pak Haji Nurana? Ya saeutik rada ngagampangkeun rezeki. Sholawatna mina sholawat Jibril. Apal sholawat Jibril? Apal Ibu? Lamun teu apal geus kieu. Ibu angkat leungeunna. Angke dipimpin ku simkuring sakali, ibu sakali. Deal? Teu kompak. Deal? Kuring sakali, ibu sakali. Lamun kuring leungeunna geus meber, milu. Lamun kuring leungeunna cicing keneh tong milu. Ulah sok pipinten ning nyanyahoanan. Deal ya?
Mudah-mudahan barokah rezeki orang bundar, amin. Kang Tarda, Teh Enjung, mudah-mudahan naon nu dikaluarkeun sing tiasa kagentosan ku Allah, amin. Nu hadir di dieu sing barokah rezekina, amin. Ya Allah ya Rabbal, kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya semua bersolawat. Jadi mereka semua bersolawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana sallallahu. Angkat tangannya ibu, angkat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghamdi. Anta misbahus suduri. Sallallahu. Allahumma sholli wa sallim. Angkat tangannya bu. Ulah songong akan yang Nabi mah jungjung leungeunna. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita kemarin, saya Pak Haji Wawan, Allah kumpulkan di Padang Arafah. Semua manusia sama. Nu beunghar, nu kaya, nu reon, nu pengker, nu ribu, sama di hadapan Allah. Kita dikumpulkan di Padang Arafah. Gambaran sebuah padang bernama mahsyar. Kelak kita di Padang mahsyar dikumpulkan juga sama. Lalu di hadapan Rasulullah ada sebuah bejana berisi air. Sayyidina Hera ngagencelang, mata kabita hoyong ngaleueut. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah air itu untukku? Rasul ngawara, la antum ashabi, kamu sahabat. Lalu air ini untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, air ini aku persiapkan untuk warga masyarakat bunder, di mana mereka tidak pernah berjumpa denganku. Jangankan fisik, mimpi pun mereka tidak berjumpa, tapi mereka selalu kirim salam sholawat kepada aku. Jadi aku siapkan air ini adalah untuk warga masyarakat bunder. Kajian tepanggih jeung Rasulullah, tapi selalu orang bunder kirim salam sholawat ke Rasulullah. Rekomendasi yang dipinta, insya Allah Rasul bagikan untuk kita semua. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah penting. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal
الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد. Ayo terakhir sadayang ini sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, zikir geus, salawatan geus, rasanya lengkap kita. Mudah-mudahan benar-benar Allah nurunkeun kebarokahan wengi ieu kanggo urang sadaya. Barokah atarda sareng cenjung, barokah paku sareng buku perangkatna sadaya warga masyarakat. Mudah-mudahan kebarokahan wengi ieu kabeleteran anu termasuk tidak rongkap tetap kurang doakan sing barokah ya Allah ya Rabbah. Ibu bapak hadirin muslimin rahimakumullah, terus itu terus kuring geus leuleus jamaah rahimakumullah geus kayak iraha-iraha sugan urang ku Allah ditakdirkeun ka dieu deui nya punya tapi teu bosan henteu semangat aya amanat tadi ti MC Kang Haji Sulaiman. Nah, Haji doa jalma nu balik ti Mekah mah diijabah cenah kitu. Hayang didoakeun cenah urang bunder peung-peung. Ayeuna dinten naon, Pak? Rebo malam Kamis, kuring datang poe Minggu, Salasa, Rebo karek 4 poe. Cek riwayat cenah napel keneh malaikat kejeung doa dijabah teh 40 poe. Berarti aya 36 poe deui. Kuring hayang ngadoakeun kangge kabarokahan urang punter, amin. Teu sawios diping video aku simpen teu sawios. Lamun teu balik ti Mekah mah kuring masuk ku Haji Sulaiman. Gitu, Bu. Urang ngadoanya. Ikhlas teu? Ridha. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lisyakirin. حمدا داعما حمدا يوافي وما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخير في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم يقضي الحاجات، اللهم يكفي المهمات، اللهم يدفع البلية، اللهم يرفع الدرجات، اللهم يشفي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير منزلين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ورزاقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب زدنا ولا تنقص وارزقنا نعمة الدنيا ونعمة الآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا جميعا ذريتنا متقين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا الله يا رب alhamdulillahi rabbil naik sado kalau panjang kudana abrug-abrugan cakep gitu anu tadi beres cakep urang cicing bae jadi aing mah naik sado kalau panjang kudana abrug-abrugan ari pidato ulah sok panjang-panjang asli beteng uing geus kukurubukan billahi hidayah wa taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.